Iya kisah teh kisah simkuring pribadi nya sewaktu simkuring teh ulin kanu jadi mamang kuring nu ayana di daerah Purwakarta. Tapi sataacana nepangkeun heula nya aing ngaran simkuring teh Doni. Ai simkuring teh asli orang Bandung. Kuring bakal ngaguar pengalaman anu pernah kasorang ku simkuring sabuat simkuring nganjang nyaeta ka imah nu jadi mamang. Hiji wanci anu bestari poe Minggu tepatna simkuring kaayaan keur di imah nya dina maksud kuring teh geus siap-siap pikeun mangkat nyaeta ka Purwakarta. Barang geus kitu atuh simkuring ge mangkatna ka Purwakarta teh dina motor kulantaran jarak Bandung Purwakarta nya teu jauh-jauh teuing. Memuga we atuh si mamang aya di imahna nya mangkat we kitu ayeuna jam sabaraha ieu. Wah jam 8 8 isuk cek gerantas kuring. Barang geus kitu atuh simkuringnya tuluy we kaluar ti imah nyari maksud kuring tuluy menuju ka motor. Nya nu antukna mah kuringnya tuluy we mangkat ngajugjug Purwakarta nya nu dimaksud nempungan mamang kuring. Loba pisan nu karandapan ku simkuring pikeun nepi nyata ka daerah Purwakarta. Kulantaran harita basa kuring mangkat teh poe Minggu nya atuh kaayaan di jalan ge lumayan rada padat merayap. Nu dimaksud rada macet. Tapi kulantaran kuring na motor atuh simkuring mah bisa we susulumputan nyata ka jalan sisi. Barang geus kitu atuh teuli lagi kuring teh tuluy we angsrok nyaeta ka tempat mamang kuring. Ai mamang kuring teh nyaeta di Purwakartana teh kabeneran deket pisan jeung nu ngaranna waduk nyaeta nu kasebut waduk Jatiluhur. Satepina kuring ka imah menjadi mamang kuring atau kasampak mamang kuring ge aya. Kulantaran kuring teu bebeja samanehna arek ulin kanu jadi mamang atau mamang kuring ge barang panggil yang kuring teh mane jiga nu atoh kayaanana. Assalamualaikum. 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 Don, kalagian ka dia Don. Aduh, bawa ka dia. Jeung saha si lain teh ka dia Don. Meni teu bebeja heula atuh ka mamang. Mang sorangan weh. Nya nu dimaksud ieu mah pan surprise ka mamang. Naon surprise teh atuh maneh teh Don? Kejutan atuh mang surprise teh. Mamang meni teu apal pisan. Ti jam sabaraha di Bandung nah abet meni burit ka dia na tuh. Tadi teh kuring mangkat jam 8 mang. Padahal berhubung hari libur poe Minggu ini teh nya di jalannya lumayan rada padat, macet. Bawa kajerok. Aduh, si bibi kemana? Keur ulin wayah kieu mah tuh. Biasa awewe masuk ngadon hagibah. Kemana ka tetanggana? Ya heuh. Aduh, ai tepi ka imah mamang habet meni tarari iskieu nya. Nyaho atuh. Ayem di imah mamang mah di dieu mah dah. Mamang mah jamana jam masuk salat. Jam beriman, salat, tekun. Jadi kana imahna ge ayem. Kan ayem ge da. Ieu mah ayem sagalana Don. Ya maksudna kumaha kitu? Ya tuh gitu be Don. Koreh cok mamang ge ieu teh aduh. Terpabelit ieu teh. Lain maksudna
pabelit kumaha. Nya pabelit we jeung Mang Emok nggak poe hayu wewe ka dieu. Da si bibi mah rasa pisan kana marinjem teh. Wah tuh eta sih da geus kudu kewajiban dibayar mang aing nginjem duit ka Bang Emok mah. Ya oh, Kayak Mamang masih kene iya sok ngalalau. atuh masih. Ya aku teu mah. Kapan Mamang mah gawe teh eta we dagang lauk. Ya ka waduk eta waduk jati naon teh? Ya waduk Jatiluhur. Heeh. Dirinya Mamang mah. Ayo Mamang keur naon? Iya kemari Mamang teh tas ngaheurap di waduk Jatiluhur abet kala dobol kieu menang lauk gede ieu yeuh. Heurapna kalah soe we dobol ayeuna gede kaputan deui. Berarti laukna galade nya Mang. Ya heueuh. Kuring ngobrol ngalir ngidul jeung nu jadi Mamang kuring nyata ngeunaan waduk Jatiluhur. Singkat cerita atuh 3 poe lilana kuring geus ngendong di imah nu jadi Mamang kuring. Kasampak Mamang kuring ge geus beres ngahadean heurapna. Kulantaran eta heurap teh memang tadina dobol kayaanana. Barang geus kitu atuh kusim kuring ge ditanya anu jadi Mamang kuring. Kumaha Mang? Teh kiraha mulai ngalalauk deuna teh kuring hayang milu. Nya hayu. Cepe atuh ke peuting jam 8 urang ti dieu bangkatna. Oh urang milunya. Nya hayu cek Mamang oge bisa silainget tilu mah. Oh siap lah. Barang geus kitu atuh sim kuring ge tuluy we kacai kulantaran harita teh ukuran jam 3 anu dimaksud kuring teh rek buru-buru salat asar. Singkat cerita atuh waktu geus nunjukkeun kana jam 8 peuting. Malah katempona Mamang kuring geus mulai siap-siap arek ngalalauk nya eta nu kasebut waduk Jatiluhur. Barang geus kitu atuh kuring ge tuluy we milu jadi Mamang kuring. Don, ayo ek milu mah. Heuh Mang, milu. Ayo. Nya nu antuk nama kuring ge tuluy we laleumpang jeung nu jadi Mamang kuring teh nya nu dimaksud arek ka waduk Jatiluhur. Aduh Mang, masieun kitu ieu Mang, ngalalauk peuting-peuting emangna eueuh poe deui. Mun tadi berang. Kapan tadi berang mah cuacana panas. Keur Mamang geus keling kieu meureun ke kalah beuki hideung Mamang. Wah, hideung kumaha atuh Mang? Da Mamang mah bakat hideung sote. Sembarangan ya mah. Sok ngaledek euy, ulah sok ngaledek don, ulah ngaledek don. Kelila ge kuring ge tuh angsok nyata anu disebut waduk Jatiluhur. Wah Mang, ieu parahuna leutik teuing euy jigana mahi gitu keduaan. Ieu mah parahu ge parahu lain sembarangan parahu ieu mah. Kuatukna mah tenang we. Ieu urang alana rada betengah ieu. Masalahna ieu lauk mah lobana ge rada betengah. Oh atuh Mang. Tadi lagi atuh tuluy we kuring narae kana parahu. Yong ke boseh ku selainnya. Oh. Duh Mang, ini caina sa oyagan kieu ombak ngabek kieu jiga ya ombakan. Ku adatna eta mah ku angin. Ai Mamang mah geus biasa. Jadi teu karasana naon. Ai Mamang mah barang geus kitu atuh kuring ge tepi ka tengah-tengah nyaeta nu disebut waduk Jatiluhur. Memang kayaanana ku kuring eta waduk loba laukna kulantaran kadenge jeung katempo kusum kuring ting kucupak. Memang kayaanana harita pas basa kuring jeung Mamang kuring ngalalauk teh menang loba. Malah kuring ge tepi ka pet pot eta mulungan lauk anu dina heurap.
barang kuring keur antang-anteng kitu atunya naha bet kuring keruaskeun kulantaran bet kadenge ku kuring aya suara pakujubar gede malah ngadak-ngadak para hoge orang. Atuh nempo kejadian samodel kitu mah kuring panik kulantaran kuring mah ngerasa sieun. Aduh mang kunaon ieu mang kunaon ieu mang. Aduh aya naon euy kalagi dia ayo cai meuring ngombak kieu ni gede kieu. Kuring keur kaayaan panik kitu atunya naha kuring bet karewaaskeun kulantaran bet ujug-ujug aya nu muncul tina jero cai sosok buaya malah ketempo ku kuring mah eta buaya teh bet ka luhurna teh jalma bari jeung kaayaanana teh mentek pikasieunun. Mang itu naon mang. Waduh, itu mah lain buaya sembarangan, itu mah Mbak Bau Rekso nu ngegeugeut di dieu. Kuat kuat. Aduh kuring beki panik sanggeus mamang kuring ngomong gitu. Kuring sakuat tenaga kuring ngebose eta parahu. Kulantaran eta parahu teh masih kena manual. Kuring rewas ngelempuk kejadian sama dek gitu mah kulantaran eta sosok teh mantak pikasieuneuh. Mang gawat cenah kuat mang urang jangkeul mang gawat mang. Aduh gawat mang. Barang geus kitu atuh kuringnya tepi ka sisi eta waduk. Bari jeung kaayaan kuring teh meuni leus bari jeung ngepar. Ayo itu mah Mbak Bau Rekso bisa mana hayang nyaho mah. Aduh urang kakara nyaho mang kakara apa bet ieu di waduk aya nu makhluk model kitu. Barang kuring teh ngarasa panik kitu atunya dah kuring bet kalah karuaskeun deui kulantaran kuring nempo bet aya sosok deui anu muncul tina jero eta waduk malah katempona ku kuring teh eta awewe tapi bari jeung kaayaanana teh bet bias pikasieunun. Barang ku kuring tempo jeung nu jadi mamang eta awewe teh bet seurin nu mantek pikasieunun ka kuring. Kuringnya lo panik deh bae nempo kaayaan nu model gitu mah atuh kuring teh jeung nu jadi mamang teh lompat saparan-paran. Mang itu naon mang itu jelema bet lempang ka dieu mang jebol tina cai mang datang tina cai mang. Aduh itu mah jadi korban anu jadi tumbal ieu kuat. Ieu aduh Eta kumaha mang sapodo teh ngau popodoan di antep. Kuat kuring lompat saparan-paran. Ngerasa sieun kuring ngerasa ngadeg kulantaran eta teh nyata pisan kaayaanana katempo ku kuring duaan. Barang geus kitu atuh kuringnya tuluy we baralik bari jeung kaayaanana kuring teu walau. Ngaran sim kuring teh nu katelah mah uju nya sim kuring teh kabeneran orang Subang. Sim kuring bakal ngaguar pengalaman anu pernah kasorang ku sim kuring sabuat sim kuring
digawe jadi supir nyaeta tukang nganterkeun sayuran pikeun ka pasar. Hiji wanci anu bestari kuring kayaan keur di imah. Kabeneran harita teh kuring aya anterkeuneun nyaeta berupa sayuran anu pikeun dianterkeun ka Bandung. Nya kuring nganterkeun sayuran teh sorangan kulantaran kuring ge boga kenek nyaeta nu ngaranna teh si Emon. Barang geus kitu atuh sim kuring ge di imah teh buru-buru weh mangkat nya kurang leuwih jam 8 peuting. Nya anu dimaksud sim kuring teh mangkat sota rek ke gudang sayuran anu aya di gudangna Pak Haji. Kulantaran sim kuring teh da masih nyupir ge buburuh keneh nyaeta di gudangna Pak Haji. Kuring lempang mangkatan eta ka gudang kulantaran eta gudang teh tepeti jauh pisan ti imah kuring. Kasampak di gudang ge mobil teh geus standby malah muatan ge geus pinuh kulantaran ku si Emon jadi kenek kuring geus dipuat-puatkeun kana mobil sim kuring. Kang, nah atuh kakara datang hari akang. Naon nyai manye kapan akang deh ku anggar kur beberes heula di imah. Oh iya tidak antarkeun ke mana Kang? Ka Bandung ngai nama kamari mah pan geus puguh ka Bogor. Nama ka Bandung ya. Iangna urang. Urang mantuan yo atuh muatkeun. Nah wayahna we atuh jadi kenek mah mon. Sila ngek ngilu. Ngilu atuh Kang. Ai ka Bandung mah da deket ieu, coba ayeuna weh kuatin deui ieu. Ya, bagus atuh kitu mah. Gampang ke di pasar ge loba nu mere bendul. No atuh Kang. Barang geus ngobrol jeung nu jadi kenek atuh sim kuring ge tuluy we naik kana mobil. Nya anu dimaksud arek mangkat ke Bandung. Ti Subang ka Bandung teh nya kurang leuwih ukuran 2 jaman. Kuring ge tuluy we mangkat. Ieu geus dicek ban. Geus Kang. Teu kempes henteu. Henteu. Ai kempes mah. Oh, atuh aya kitu mah. Nah tapi meni berat kieu jir. Waduh da segala Kang dia puatkeun kentang nu naon ge aya kol. Atuh aya kitu mah. Tapi janjinya Kang ke orang itu dibere bendul. Nya heueuh. Bendul mah aya atuh jeung roko-roko bae mah. Waduh Kang. Sapanjang jalan kuring ngobrol jeung menjadi babaturan nyaeta nu ngaranna si Emon. Barang angsur ke hiji tanjakan nyaeta nu kasebut tanjakan Emen. Atunya naha kuring bet kareuwaskeun kulantaran kuring di dinya bet aya ucing anu ngaliwat malah aya ketabrak ku kuring. Aduh Kang, kade itu ucing aya ketabrak. Aduh heueuh nya. Kan mau ada sangat di dieu teh. Heueuh pan ieu teh cenah mah tanjakan Emen nu katelah sangat. Nah, urang kudu hati-hati we ai ngelewat jalan dieu mah cenah mah. Lah bismillah we. Kang. Dan musik atuh Kang netizen kieu. Manya hayang ngamusik, hayang dangdutan. Aduh Kang. Kira gua tuntut dangdutan na mobil. Sanajan mobil truk ya tuh. Kudu aya hiburan mah tuh. Siap lah, sok, setel. Sapanjang jalan kuring ngobrol ngalir ngidul jeung si Emon. Atuh semua kuring ge tepi nyaeta ka daerah Bandung anu kasebut Pasar Caringin. Nya kurang leuwih kuring teh tepi ke Pasar Caringin teh jam 11 peuting. Kulantaran kuring mau muatan loba nya anu antuk nama rada lambat.
Aduh Kang, geus tepi Kang. Sok atuh geura maneh teh aduh. Turun udah we ngeplak wae. Waduh dia meni puyeng ngablek di jero mobil teh siga kahuruan. Atuh udah tiris Kang. Mun teu udud mah udah masuk tiris. Oh cigan turun tuh buka terpanga. Kang. Atuh buru-buru be kuring ini tas si Emon pikeun muka terpal nya nu dimaksud sangkan eta barang teh dibongkar di pasar. Barang geus kitu atuh sim kuring mah tuluy we ngopi ka warung kulantaran sabari nungguan si Emon bongkar. Singkat cerita atuh bongkar ge tereh nya nu antuk nama kuringnya tuluy we laju deui nya nu dimaksud arek balik ke Subang. Kurang leuwih bongkar teh beres tepi ka jam 1. Geus rapi euy, moy. Aduh. Rapi Kang, tapi urang aduh, paragal tapi lumayan bendul lama ieu 20.000. Ya atuh. Kau teh menjeng maneh, datang tenaga maneh. Wah tukang nunya Kang. Kumaha moy? Capek? Capek Kang. Adatnya tuh capek mah. Dengaran lagi gawe. Tapi nah nama di sini kurang mana teh tadi bet siga nu bararungah jaba kedepannya menikah siap maneh teh. Wah itu meureun Kang da nama urang mah keur beger. Maaf piraku aing mah nya. Beger bet kadang-kadang jadi rada aya cahayaan banget teh. Oh nya Kang. Bener. Yo Kang ojo kalah ka muji kitu urang kalah jadi era. Sepanjang perjalanan balik atuh kuring ge bet ngarasakeun aya keanehan nyata ka deurina si Emon. Kulantaran ku kuring katempo si Emon teh bet jiga nu bararungah jaba beda teu seperti biasana. Barang geus kitu atuh kuring ge geus hampir tepi nyaeta ka daerah Subang. Tepat nama handapeun Gunung Tekuban Perahu sakurilingna eta jalan memang kaayana teh pinuh ku kebon pinus. Barang manggih pudunan kitu atuh nyeunah kuring bet kareuwaskeun kulantaran mobil anu ku kuring dibawa teh ngadak-ngadak remna teh eblong malah kaayana teh bisa direm sama sekali. Kuring ngegorowok nyata ka si Emon. Aduh moy, ini mobil belum moy. Moy, udah moy. Kuring ngegorowok nyata ka si Emon bikin ngebejaan sangkan supat ngajleng eta di mobil. Barang geus kitu kulantaran kuring geus nyaho geus apal ka picilakeun atau kuring tuluy mah ngajleng kaluar ti mobil muka pantau ge kuring sakaligus. Si Emon masih kena kayaan dina mobil barang kuring geus ngajleng kitu. Emon ampura mon. Udah mana diundangkeun bede ujang-ujang Emon. Barang geus kitu ku kuring ketempo eta mobil teh ngagolondong malah nu antukna eta mobil teh asup ka jurang segala. Barang geus kitu atuh kuring ge ngalepek kulantaran kuring asa panik. Kuring ngalepek sisi jalan sorangan. Nya nu antuk nama kuring itu inget di bumi alam. Merangges kejadian samodel kitu atuh kuring lilir tina pingsan kuring malah kayaan teh isuk-isuk. Barang kuring lilir kasampak geus loba jelema nu ngariung ka sim kuring malah kayaanana ge polisi ge geus lupa nu dimaksud rek nanya ka sim kuring ngeunaan kajadian anu penting ku alaman ku sim kuring.
Barang geus kitu atuh kuringnya ngajelaskeun bahwa penting teh kuring teh ngalaman kejadian kecelakaan nyaeta arem oblong anu ngalibatkeun jeung babaturan sim kuring. Barang geus kitu atuh kuring nuduhkeun si mobil teh nyaeta kana gawir. Teu lagi tim besar daratang, malah anu maksudna mah arek ngageret eta mobil kuring anu asup ka jurang. Barang mobil geus diangkat tina jurang atuh nyanaha kuring bet karewaskeun deui bae kulantaran kuring nempo si Emon teh geus jadi layon atuh kuring ngarasa leungiteun ngarasa sedih nempo kejadian samodel kitu mah. Emon, ampura Kang Mon. Tilu poe sanggeus kejadian kecelakaan kuring ngahulang mikiran menjadi babaturan nyaeta si Emon. Barang geus kitu kuring teh keur di imah teh ngahulang sorangan nyanaha kuring bet karewaskeun kulantaran bet anu kakatrok kana imah kuring. Marang ku kuring dibuka eta panto imah kuring bet nempo aya nu ngablegedeg hideung percis pisan handapeun tangkal nangka. Tapi eta nu ngablegedeg hideung teh ku kuring katempona memang perwujudanna teh jiga babaturan kuring nyaeta si Emon. Ayo sang ketokan imah nya. Barang geus kitu eta wujud ideng teh nyanaha batuk malah sekaligus nyampekeun ke kuring. Ayo, itu masih si Emon. Emon Kang, nah aduh Kang, akang bet ninggalkeun kuring Kang. Ya si Emon itu mah bener si Emon. Ampura Mon, ampura Kang Mon. Akang tega ke kuring Kang. Kuring katirisan Kang. eta suara si Emon teh percis pisan bener si Emon. Barang geus kitu atuh kuring ngarasa panik ngarasa ngadeg-deg malah sieun. Barang geus beuki-beuki eta nu ngebelegedeg hideung teh bener pisan si Emon. Aduh, ini tuh si Emon. Si Emon itu mah. Lebih jika ada nanti eta si Emon teh beungeut naruksak siga kabeulem malah mata lagi bijil hiji. Yang aduk lemah kuring ge kah pingsan deui bae nempo kayaan sabada kitu mah. Akang tega ke kuring Kang. Emon, ampura Kang Mon. Aduh, aing pingsan. Kuring pingsan teinget di bumi alam. Malah tepi ka ayeuna ge si Emon teh marakayangan nya aya we nu katelah di daerah Subang teh nu katelahna teh nyaeta pudunan Emon. Mantap ka para penumpang atanapi ka para pengguna jalan kudu ngalungkeun rokok eta di pudunan Emon. Kusabab eta teh jangan syarat sangkan supaya teu didatangan ku arwahna si Emon. Da si Emon mah keur hirupna teh karesepna teh udud beda jeung batur. Itu udah tiris Kang. Mun teu udud mah udah mah tiris. Ingat bahwa setan akan selalu ada di sisimu dan akan selalu menghasut kau
belum Adam dan Hawa sampai akhir zaman. Harus hidup nanti di hidupnya.